sate acana simkuring muka tutungkusan anu mangrupi sawer budaya Sunda langkung tipayun simkuring lajebar sihapunten boh bilih canggal basana marahkeun kana maneh para sadayek sadaya atapi kirang pantes rehna simkuring sanes ahlina kasusastraan Sunda ieu mah mung sakadar maksakeun etang-etang kaul ngedalkeun ka tineng ati kanu kagungan salametan atanapi anu disalametkeun. Nyuk truk galur ti karuhun nutur lacang perawali nyampung balareang ditinggal tina yaki ngawari kabudayaan seni Sunda sawer asli seni Sunda pikeun suluk gambaran siloka diri kacoconang bawa diri taliti satingcang make pikiran ieu pepeling jalan pituduh-duduh diri sing lilir ujangnya gai disilang mun hayang selamat diri di dunia hukum barang pepejeh sirepeh rapi repeh rapih nusa lembur kacai jadi salawi kasepnya kadang jadi saloga pageh pakuat pakait ulah ingkah balilah hancruk nanga jadi hiji ngahiji dari dulur sadaya makhluk na Gusti urang dianya sabilulungan kadal-kadal katinang hati ka ibu sarakarama nanada kanga maha suci nada agung cukup lumur aja embang pangaksami benih ayah kalapatan wireh ayah nasim kuringan nyaweranu disapitang nyangga kena mugi ka tampil bismillah dan melalui tanah moy Gusti lang tayungan ka asep mo disepitan mugi ka salamutang salamet asep ayeuna atos laksana nyumpona negara janji ka islamanana Islam ngabogaan ciri-ciri nakara pahili omat ulah kadelali perintah anu ti Gusti Gusti mere tuduh jalan
jangan ku asep gancang teangan. Teangan si dunya nak lamun asep kosa bawa ulah sok sakabah-kabah kudu ngagu ka bapa. Indung anu ngaping dijaga barang ceng peting pikir asep kudu nyaring bapak rek mere pepeling. Pepeling bapak ragepkeun apa mah ulah dibaekeun diajar kudu singlekeun sangkan bisa ngahartikeun. Kamihan asepna asep dalam. Tong asep mikir. Hartikeun asep ayeuna bapak mepelinganana lebatkeun kana manahna ditampi ku gumbirana. Gumbira ibu ramana ningali janten putrana damang tina salirana teu kinten mani bingahna. Bingah tayah keur ngabanding ngaleut disuplak ti lamping odangan atau sarumping ngabrul mani gara rinding. Ngabrul sabaraha kancana hoyong terangkap putrana anu disepitanana muji syukur sadayana. Muji syukur kayang widi putrana mugi abadi sing tiasa mawa diri sing jadi jalma nu ngareti. Ku asep masing kaharti cetetina jero ati ditampi ku ati suci pepeling ti para wargi. Para wargi sadayana disuhunkeun piduana putrana hoyong sampurna kanapa kasabanana. Tapi musa kitu wae nya sawer musa kitu simkuring. Mudah-mudahan si emang patna sing barokahna. Kayak ditutup rubana tina fil hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.